Dia gening. Bau geningan. Goreng itu rekan kan ya. Udah. Ya gerangin. Ya gali naon. Ya gali naon. Masalah gali harta karun ya budak ieu. Harta karunnya gin. Harta karun. Wah. Coba ke harta karun sih sorangan wae sih ngagali. Ayo hutan ah. Masalah. Acul ya. Daripada aing balik jauh. Acul ieu aing diinjem lah. Baju ya saking mah. Aduh, jero ya lumayan. Aduh, tenang. Nah. Iya. Baju aing dibawa ke mana? Buset. Nginjo bola nginjo. Dibagi ke sawah. Pura mana? Dasar jelma bloon. Koret mati apa pacul ge ah. Aing beakeun man kan si Adil ah. Yakin. Ah. Aing mah terus sorangan aing beunghar aing. Ah. Ah, sekarang deh. Duh. Tadi si Adil dikeun ngagali. Harta karun. Nah. Sia gali berarti tah aing luan nya. Masuk rumah, masuk paculannya. Masuk. Ih. Ah, benar aing. Ah. Aing pacul aing udah. Kayak abi bisa ya? Bisa mah dah. Benar, Bo. Benar aing mah ya. Aing rek meuli imah aing. Heuh nya, meuli imah jeung gandung aing. Gandung. Masih kawin. Goblok. Tolol sama aing. Aing gandung ah. Sing kawin. Encan. Kok sia ge tolol. Aing jeung mah. Injak mah hilang ini mah. Sia mah. Aduh ya. Mantap ya. Wah, sekarang gali harta karun. Sekali harta karun. Nah, main harta karun dinya. Ya saya tadi kan gali lagi dinya harta karun. Ah, aing kira ngomong aya harta karun dinya. Aduh, saya kagali kijang naon? Ya aing ngubur tai ucing di bau banget. Sayang yo. Hei. Aduh aing ngomong harta karun. Cak, goblok eta dah. Cak aing sini ku aing sia. Lah, sina harta karun. Siaga goblok sia gelan nipu aing nya. Aing marek ngubur teh ucing, aing mata ka TPP jana mah aing era. Sama ah. Tah, beungeun jalan sia. Nuhun jadanya. Pakalikeun ya. Goblok sia anjing. Geus ya, aing balik ah. Jalah ah. Aing dibantu ya. Aing balik ah. Aing mah capek-capek ngagali jeung ngubur tai ucing. Oh. Pacul sih goreng amat sih kuat kodol kieu. Kodol ah. Kenapa dipake na oge? Coba kasaan tuh. Boga tuh. Asa we ason. Asanya. Tah di sini cokot.
Oh nya. Ah. Ayo si tayo nya. Ah. Kayak beti ya asalnya di kolong baliknya. Oh, kolong balik. Ah, kayak tanya ke sini ya. Oh, beres siap. Nói euy. Đây. Nasa siya? Aing kecil mah. Saya naglayas awat kalau bijakan ka sa langit ay. Jok bejakan. Biar tadi weekend. Bere tuh neng bere, mau beak ieu. Ah. Baru Ayo ya, ayo. embung. Biar ulahan. Bere atuh neng, ih sia teh koret-koret teuing atuh da mau beak ieu. Bere. Bukan apa sih temukan selaki, awalnya wah. Ya, kalinya. Malaysia. Nah, jatuh hayat tuh gerak asup. Oh, Saya lihat tuh ya. Ah, kelar euy. Kita budak kalau ka jero-jero. Pan aing ngomong ke, cak ieu na. Batu asan di kolong bale eta ka jero-jero kan nih. Beres sih bayar. Aing di kolong bale. mana dibawa naga goblok orangnya. Kenapa di jero? Aing pulas aing segala jahit sih. Mana ya? Wah, siata. Bubur ora sih. Modal teh sia doi siata. Doi, geuning siata nyokat asar ka jero-jero. Apa cak aing di kolong bale? Emang si Edan pinjam asahan? Heuh. Ye, lain main nama. Terus mainannya minta naon? Minta cium ke aja. Minta cium. Terus kemana dibere? Ya, cek sih cina ulah koret-koret. Wah, goblok teh si Edoy. Pembajakan aing sok-sok wae. Amjad ah dari budak. Orang yang jajan. Yang jajan. Tuh yuk kayak warung. Teh. Sana neng. Sering ngutang deui nya. Mari ge can dibayar. Nya tuh mul ini mah rek mayar. Ini sok milihan. Ayo neng. Iya. Tah bayarkeun nya. Eta jadi berapa jangan kemari. Saya jadi 35.000-an jangan ayeuna. Sekarang apa ya dompet aing? Teh. Ieu dompet teh ketinggalan. Siapa ngomong we rek utang deui mah. Terus ayeuna kumaha teh? Nya eta kudu bayar. Teh boga duit gocap teh. Aya. Sebab nanti bala. Ya. Ah. Utang orang kemarin berapa? 5. Ya. Kurangan. Nah, panges ya, boga hutang. Ayo balik. Ikan duit 50.000 aing. Terus iya duit pulangan 15.000 anu aing eueuh. Apa aing anu bego? Apa budak itu anu boloongnya? Atuh aing kieu mah rugi. Astagfirullahaladzim. Action. Nasi sia. Kerja aku jakeun ka salaki aing sana belas bang. Oh, bejakan. Biar tadi weekend. Bere atuh neng bere. Bung. Bung. Biar tadi weekend. Bere atuh neng. Ih, ulah koret-koret sia teh. Goblok bukan salaki dah we kajian. Oh, gandeng tadi. Kurang halus. Orang ieu tabrak. Pacul air ke bawah kemana? Pancingan gede kemana? Cina mah Wah, korek-korek. kebangetan eta si Edo aja ada aing anu selakina kita pernah dibere ku sia nyium. Buru uber tuh. Bilang loba teh nyium mah. Eutik cuma sekali. Goblok emang si Edo. Ada cek sih cina udah korek-korek. Atuh si goblok tah budak tah jadat si Edo aing anu selakina kita pernah dibere nyium. Wah, kebangetan di budak.
Sia cina ulah korek. Aduh, kok terus bisa dibere? Bere. Wah si goblok teh sebedak teh. Jada teh kalah ngomong lama minta asahan. Aing nu salaki lagi can dibere. Kawan. Minta cium. Mana cium? Aduh bener. Caan. Waduh, kok terus bisa dibere? Bere sekali doang. Wah si goblok teh sedoy. Jangan ngomong cian korek-korek. Mana minta naon? Minta cium tadi ke Minta aing. cium. Cina cek sia. Mau nak pinjam asahan ka aing? Lain, saya mah bisa pinjam masalah. Ini pinjam naon? Pinjam doang. Action. Wah sia, modar ta sia. Teh, geuning sia juga asal ka jero-jero apa cak aing di kolong bale. Oh, si Edol emang minjem masalah. Heuh, ka aing tadi. Oh, lain si Edol mango. Si Edol. Si Edol. Wah sia, modar ta sia. Terus masih.